Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah, usolli wa usallimu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pamirsa anu dipihormat kusim kuring, ibu bapak kaum muslimin wal muslimat di mana wae ayana. Judul pangaosan sim kuring ieu nyaeta jalma maot tara jauh tina kabiasaanana. Kanjeng Nabi parantos nyaurkeun dina salah sawios hadis, matan nasi bima yaish, maotna kayan maotna hiji jalmi teh kumaha hobina, kumaha karesepna, kumaha kabiasaanana. Jadi lamun jalma resep ulin mangka maotna oge malu pasti nu tilu perkara, rek ulin, keur ulin, atawa tos ulin. Lamun jalma resep mabok mangka maotna oge rek mabok, keur mabok, atawa tos mabok. Bantuan bu. Lamun jalma resep lacur mangka maotna oge rek lacur, keur lacur, atawa tos lacur. Lamun jalma resep ngadu mangka maotna oge rek ngadu, keur ngadu, atawa tos ngadu. Lamun jalma resep ngaji mangka maotna oge rek ngaji, keur ngaji, atawa tos ngaji. Tekinten saya na. Lamun jalma resep ibadah mangka maotna oge rek ibadah, keur ibadah, atawa tos ibadah. Lamun jalma resep salat mangka maotna oge rek salat, keur salat, atawa tos salat. Lamun jalma resep zikir mangka maotna oge rek zikir, keur zikir, atawa tos zikir. Tekinten sae na tos zikir teras geletuk maot husnul khotimah nu sapertos kitu. Kitu Bapak Ibu sadayana. Naon nu jadi sabab? Numutkeun katerangan man asya ala syai'in mata alai, paman mata ala syai'in buisa alai. Nu pihartoseunana sing saha jalma anu hirup dina hiji perkara mangka eta jalma bakal maot dina eta perkara. Saha jalma anu maot dina hiji perkara mangka isukan dihudangkeun dina perkara anu sarua waktu keur maotna. Jadi lamun jalma resep migawe kahadean mangka maotna ge keur migawe kahadean. Lamun jalma resep migawe kagorengan mangka maotna ge keur migawe kagorengan. Nauzubillahi min dzalik. Jadi lamun aya jalmi anu resep punten, misalkeun aya jalma anu resep nguseup, mangka maotna oge malu pasti nu tilu perkara, rek nguseup, keur nguseup, atanapi tos nguseup. Halo area keneh ibu bapak menitari iseun. Tah lamun urang boga karesep sapertos kitu, barang diilo, barang di pikiran geuning, ieu karesep teh loba ngaganggu ieu kana kahirupan, loba ngaganggu ieu kana ibadah, mangka kumaha carana? Mun teu bisa miceun eta karesep, yuk ku urang lelempeng gitu. Contoh ieu tukang nguseup, ngabelaan ninggalkeun imah sabaraha jam, sapoe sapeuting ninggalkeun pamajikan, ninggalkeun anak gitu. Kadang-kadang salat ditinggalkeun sareng sajabina. Sok ku urang lelempeng. Kunaon lelempengna? Tah keur nguseup cobi ku urang teh sambil zikiran ibu bapak. Contohna rek nyieun umpan sok maca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Rek ngalungkeun useupna bari maca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Bari ngadagoan rek dicapluk ku lauk umpamana,
capluk kulauk umpamana matak naon lin bari zikir subhanallah 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 gitu. Barang di dahar kulauk umpamana barang di dahar kulauk awaskeun zikir deui alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Barang diangkat eta useup teh si horeng laukna teh gede zikir deui Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Barang dibetot aritun teh gujubar eta jalmi teh kawalungan tilalep dugikeun ka maotna. Tah kinten-kinten ibu bapak pamirsa anu kusim kuring dipihormat cing pangbentenkeun lamun eta jalmi maotna maot keur naon tah nu kitu gitu. Naha maotna keur nguseup atawa maotna keur zikir. Meureun aya nu ngawaler nya bapa maotna teh keur nguseup bari zikir lumayan lamun kitu mah aya kesap zikir ya. Aya kesap zikir ditapalkeun malih ceuk babaturanana teh kuring anu nyaksianana seeta barang maot teh keur ngucapkeun zikir tuh pan alhamdulillah sapertos itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparin taufik ka urang sadayana supados sunamina urang sadayana ngagaduhan kabiasaan ngagaduhan karesep anu dipikarido ku mantenna dipikarido ku Allah Subhanahu wa taala apan urang teh hoyong maotna teh dina kaayaan husnul khotimah. Hoyong teh ibu bapa yuk nunamina urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Lamun urang rek mikiran hirup teh ka malinaan gerak teh yang pibakeuleun anu bisa nyalametkeun. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Sakitu anu tiasa kadugikeun hapunten anu kasuhun billahi taufik wal hidayah wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.